Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng sadaya rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, anu tos masihan waktos ka urang sadaya dina dinten ieu, dina biantara virtual ieu. Teras teu hilap, sholawat sinareng salam hayu urang dugikeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, ti dieu abdi nepangkeun nami abdi Diah Dwi Ayu Nimatul Maula ti kelas 11 IPS 2. Dina waktos ieu abdi nuhunkeun widi kanggo ngarembuk judul biantara ngeunaan Sakola Ramah Nu Jadi Imah. Naon anu dimaksud sakola ramah nu jadi imah teh? Anu dipimaksa di dieu nyaeta sakola anu tiasa nyiptakeun siswa-siswina ngaros betah sapertos di bumi nyalira. Di sageudeungan eta, sakola oge salian ti kedah masihan rasa aman kanggo para muridna. Sakola oge kedah tiasa nyiptakeun pangabetah kanggo sadaya murid-muridna. Di antawisna seueur kagugenah sareng unek-unek sepuh siswa-siswi anu didugikeun ka pihak sakola lantaran murangkalina teu aya pangabetah di wewengkon sakola janten bahan rebugan pihak sakola sareng sepuh siswa-siswi. Sababaraha sakola oge ngahaja nyiptakeun sakola-sakola aranjeunna seolah-olah di bumi nyalira kanggo siswa-siswina. Mulai ti dipelakana tutuwuhan hejo di wewengkon sakola dugi ka ngirangan waktos diajar sareng waktos istirahat rada di langkungan ti biasana. Atanapi ngirangan PR kanggo aranjeunna. Teu sakedikal iwal anu tiasa nyiptakeun sakola seolah-olah di bumi nyalira kanggo para muridna. Contona ngaleungitkeun perpeloncoan someahna guru-guru di sakola. Atanapi nyiptakeun sakola resik tur sehat. Ku diayakeunna kagiatan-kagiatan sapertos di luhur, ku kituna siswa-siswi teu kedah sungkan atanapi sieun angkat ka sakola. Margi dumasarna sakola teh dijantenkeun bumi kadua kanggo siswa-siswi. Sakitu wae ti sim kuring, hapunten bilih aya kalepatan urang cekapkeun biantara virtual ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.